Reja Octavian anu langkung dikenal ku ngaran Reja Arab, umurna 37, agamana Buddha, lahir di Jakarta dina tanggal 15 Oktober 1887. Reja Octavian asalna ti keluargi anu cukup kompleks. Bapana mangrupa panganut agama Kristen, tapi ninggalkeun Reja ti mimiti anjeunna lahir. Sanajan kitu, Reja sempet papanggih deui jeung bapana nalika umurna 8 tahun. Samemehna bapana akhirna pupus. Indungna anu panganut agama Islam ngarojong kahirupan Reja sarta damel minangka guru dansa pikeun nyumponan kabutuhan sapopoena. Reja Octavian nu langkung kasohor ku landihan Reja Arab, mangrupakeun konten kreator, musisi, jeung streamer asal Indonesia. Ia dihandap ringkesan riwayat atikanana. Anu kahiji atikan formal. Reja Arab teu seueur ngabagikeun ngeunaan atikan formalna dina media umum. Dina sawatara wawancara, anjeunna nyebatkeun yen anjeunna henteu ngarengsekeun kuliah, kusabab milih pikeun nuturkeun karir di dunia digital jeung hiburan. Anu kadua, karir di dunia digital. Saatos mutuskeun eureuna kuliah, Reja fokus kana ngawangun karirna minangka konten kreator. Anjeunna ngamimitian ku nyieun video di YouTube anu fokus kana kaulinan jeung konten hiburan. Janten kacida populerna di Indonesia. Nu katilu, musik. Sajabat di dunia digital, Reja oge aup dina industri musik minangka anggota grup Weird Genius nu ngagabungkeun musik elektronik jeung tradisional Indonesia. Grup ieu kasosor ku lagu sapertos Lapti anu janten hit internasional sanajan henteu ngarengsekeun atikan formal. Reja Arab sukses ngawangun karir di dunia kreatif ku ngamaksimalkeun kamampuan digital jeung bakat nu signa. Reja Octavian atanapi Reja Arab ngagaduhan sababaraha rupa pagawean dina widang hiburan jeung digital. Ia dihandap sababaraha pagawean anu anjeunna tekuni. Anu kahiji, konten kreator. Reja Arab kasohor minangka konten kreator di YouTube. Anjeunna nyiptakeun rupa-rupa konten, kalobaanana ngeunaan kaulinan, vlog jeung hiburan. YouTube-na ngahasilkeun loba pamirsa sareng anjeunna jadi salah sahiji pelonir dina dunia konten di Indonesia. Anu kadua, streaming. Sajabat nyieun video di YouTube, Reja oge sering ngalakukeun streaming langsung atau live streaming di platform sapertos Twitch. Anjeunna biasana streaming ngeunaan kaulinan, video jeung ngobrol langsung jeung pamirsa. Tilu, musisi. Anjeunna oge salah sahiji anggota ti grup musik Weird Genius anu kasohor ngagabungkeun musik elektronik jeung unsur tradisional Indonesia. Grup ieu janten tenar ku lagu Lati nu meunang perhatian internasional. Anu kaopat, entertainer. Di salian ti karirna salaku konten kreator jeung musisi, Reja oge aup dina sabaraha usaha. Anjeunna boga pamahaman anu kuat dina bisnis digital sareng hiburan, sarta milu ngadegkeun usaha dina widang ieu. Kalawan pagaweanana dina dunia digital, musik jeung bisnis, Reja Arab terus jadi salah sahiji tokoh anu pangaruhna gede di hiburan Indonesia. Reja Arab geus ngahasilkeun rupa-rupa karya dina sababaraha widang. Dina musik, anjeunna memperkenalkeun ka grup musik Weird Genius nu ngaluncurkeun lagu Latih anu jadi viral kalayan jutaan kali diputer di platform digital. Dunia YouTube Reja ngadegeun channel anyar disebut YB nu kiwari bogaan juta panonton. Dina bisnis, Reja Arab oge ngadegeun Yubati berbisnis minuman teh kekinian serta berbisnis pakaian. Yurbay Lab dina dunia e-sport, Reja teh salah sahiji co-owner tim WoW e-sport nu aktif dina sababaraha game. Komentar. Kiwari anjeunna oge nampuh karya di dunia film. Salah sahijina tampil dina film Kupu-Kupu Kertas anu bakal tayang tahun 2024 nyaritakeun kahirupan masyarakat zaman G30 SPKI. Reja Arab geus menangkeun sababaraha penghargaan dina karirna, utamana di bidang musik jeung konten digital. Salah sahiji penghasil utama nyaeta tina lagu Latih nu diputerkeun jutaan kali anu ngajadikeun Weird Genius ti pikawanung secara internasional. Lagu ieu oge ngagondol sababaraha penghargaan di tingkat nasional sareng internasional. Di dunia digital,
kenal YouTube Reza Arab oge sering jadi sorotan. Sanajan kitu secara formal penghargaan-penghargaan nu diaku teu sering dipublikasikan secara rinci, tapi kontribusina di dunia musik, bisnis, jeung digital geus dipekawanoh loba pihak. Jadi panglele Reza Arab teh asalna teu rupa karyana di widang-widang eta.